Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring dina acara ngadongeng. Ngadongeng Sunda urang neraskeun cariyos anu kakantun dinten kamari dina judul Barudak Liwar karangan simkuring mamanawian layak didangukeun menawi janten hiburan mangga urus supados teu nyangkolong teuing kana waktos ieu urang kawitan wae dongeng anu judulna Barudak Liwar bagian kadalapan. Mitra baraya dulur-dulur salam dunya tong hilap di like, di komen, di subscribe channel Sunda Bandung Kidul. Mangga hayu maranco manco. Kocapkeun buah murudul ditimbul ku si Ocoy. Kamari teh nya kitu mitra nu kakantun teh harek ngararujak cenah buahna ngalah heula nu bahamir, nu batur deui wae. Punten. Buah murudul wah atuh jungjang barudak teh bari cinggararok. Buah murag euy, buah murag. Oi, buah murag. Gup atuh mitra bahamir bijil. Ti imahna bari jeung mangulang-ulang paneungeul. Mun ieu malah kitunya regang rada gede. Dahaheu popongkol we kitu. Kagurang ajar sia buah marurag sorangan ti mana horeng angin eueuh naon eueuh samarukna dewek teu nenyo sia. Wah atuh barudak teh bari jeung nyekel buah aya nu 2 aya nu 1 anu 3 moal buahna teh da muragna teh rada loba malahan mah teu kabawa kabeh. Kudu tiluan teh. Si Ocoy mah lempeng we ka kulon. Geus nimul mah api-api teu nyaho. Tuh sia Ocoy, manes sia nimul buah teh. Hare-hare we api-api teu kadenge tuluy ngepat ka imahna. Atuh nu barudak nu tiluan teh cing bararetek nuturkeun malahan mah jadi miheulaan si Ocoy nu keur lempang. Blas-blus atuh katen si Ocoy. Pagar awi geblak, blus dari cing tarukangeunna kanang domba. Si Ocoy mah geblae lempang. Samurkeun Mbah Amir teh ka si Ocoy. Ocoy, oreuyeun heula sia, mangnya. Naon, Bah? Malupuk mangnya sia babawa. Anu nimbul lain murag buah barudak we jadi marulungan dipulungan ku barudak api-api murag sia teuing atuh dawing mah teh nyaho atuh bijilna bareng ge henteu jeung barudak sia waduh ku aing jakeun ka bapa maneh anjing we da eueuh si bapana ge gawe jeung ongkoan inget teu na mana uing teu mawa buah teu mawa naon kamana tuh barudak nu tadi anu mawa buahna ka manana tuh ingat apa pauk si Ocoy dan maneh jiga nama sia tingali ku Abah aya eueuh mitra gede bari mau popongkol gitu nya kaos nu jarak nyingsieunnan dan teu bak mah da sidik da lain di lemur eta mah waktu harita mah eueuh batur rada pakuat kait rada dalulur gitu jadi boh ieu teh lah henteu jadi pi omongan gede ukur lamun ieu
Sabatas kitu we badami-badami geus gitu. Asa ulah sakali-kali deui kitu we. Untuk kawas zaman ayeuna mah di lembur eta lolobana mah pendatang. Malahan mah paribasana cenah cekolot mah tutitut acan ayeuna mah geus padadet ayeuna mah di dinya mah. Ngan anger banjir mah henteu leungit ti tahun 83 nepikeun ka tahun 2025 ayeuna banjir mah masih keneh rongkah di dinya malahan make nepikeun ka jalan sagala sok ai hujan sakedeung oge ayeuna mah babari banjir. Eta panku ayeuna pasawahan jeung babalongan teh balong sawah teh di pelakan imah ayeuna mah. Jadi jol ka walungan jol modal we di walungan hanyat we cai teh ka lemur ayeuna mah. Ai bareto mah heula bareto mah tampung heula nya ku balong. Balong limpas, sawah limpas, kapalitkeun ka walungan anu can kacayan. Caina kurang nurugtug ayeuna mah henteu. Langsung ka walungan mata gampang mudalna banjirna. Urang teraskeun deui. Eta mah lalakon baheula nya banjir. Kocapkeun si Bah Amir teh nyamperkeun ka imah si Ocoy bari mau paneungeul. Mana sia maneh rumput di mana ku aing gebugan gara hiji-hiji. Si Ocoy mah hare-hare asup we ka imah legeuk nginum ka imah. Datang we indung si Ocoy, Cik Imin. Aya naon? Abah, Bah Amir. Ain, sugan aya barudak lumpat ka dieu. Ah, eueuh. Aya budak kuring. Karek jo tuker nginum. Aing tadi mararawa buah. Murag seunah barawa da padahal mah ku abah ge di tilik-tilik ti jero imah teh lain murag ditimbul ku si Ocoy buahna murudul atuh. Barudak we marurungan riweuh murag cenah buah murag. Padahal ditimbul ku si Ocoy. Ah, tuh bah ari buah keun rarujakeun meureunan atukeun bae lah. Keun wengke urang badami jeung bapana. Wah, keun bae atuh make jeung ieu keun we. Lain ieu mah hayang barudak sawae eta teh nu ngalap nu marawa buah. Ah, duka teuing atuh. Heuh kitu atuh adi tinggalkeun heula bae itu keur nyangu deui. Oh, nya sok bae Nyai, geus bae Imin. Pok Bah Amir. Teu ieu nya teu kapanggih barudak teh. Da nyarumput di kolong kandang domba anu sisi Cikapunung. Tekung silila si Bob datang. Dagangna geus angeus malahan mah ngajak si Cuncun. Api bae miluan ngadujak. Ai Cuncun marada ieu turunan Jawa kitu nya teh turunan wetan da urang ge pan urang Jawa Barat. Ai ieu mah turunanna ti wetan. Abi bae abi ngiringan ngarujak. Abi sok uduna naon atuh? Pok si Cuncun. Ah hayu we Cun miluan mah sakola sakelas. Ayeuna mah wah atuh geus hebat. Op urang ieu urang mawa kerupuk ceuk si Bob. Bae nya pada rotong oge. Oh keun bae lah, keun bae parotong ge. Atuh ieu. Bari song. Kamana nu sawareh tadi pan heula ke urang gerowan ku urang. Peng. Atuh barudak teh cing karuruduk dihanapeun kandang domba. Buuk pinuh ku
rarapen jukut nu marurag jeung buahna oge rada pacampur jeung kotoran domba. Aduh sia mah mending eta kumaha heula buahna kumaha jiga. Kumaha atuh coet gede bawa bijilkeun ngarujakna teh di hawu deukeut kandang domba aya hawu teh si Ocoy. Atuh jadi tujuan tina aya digenepan ngararujak teh. Wah cing calaleukak we ngararujak. Ulah beah wungkul atuh datengeunah. Urang rek mentah heula duit ka indung urang cek si Ocoy. Urang jeung bonteng ngajen meuli ka Ciarum. Oh bener coy. Bae da ieu ge atuh aya ieu 50 yeuh. Ceuk si Bob, wah ulah bae Bob, geus bae Bob. Bae urang aya menta ka indung urang. Teu kungsi lila mawa we duitnya teu kacatur menta mah. Jika tuh ieu sanu meuli. Dia urang we lah, coy. Ceuk si Bopeng. Nit we. Teh bonteng teh mawa 4 salawe 2 bareto. Da mareujeuna da bonteng bareto mah rada gede diala ayeuna mah paribasana karek sagede indung suku ge geus diala. Geus didagangkeun. Bareto mah cenah rada gede. Atuh brak ke mitra ngarujak di teun si Ocoy. Geus ngararujak teh. Geus beres ngararujak. Main bal aya lapang. Belah wetaneun di Mas Ocoy teh aya lapang bal gitu lapang kampung, lapang main bal kampung gitu nya. Wes ieu teh arulin heula caricing heula diajar arudud heula ku tangkal anu jiga ieu nu baruleud. Dahana diduruk nu garing diajar udud. Komo si Ocoy mah da tileleutik da ududna ge ti kelas 4 SD. Geus udud. Atuh datang si Amo si Isol ka dinya teh ka lapang main bal teh. Da masih keneh panas rek main bal teh da biasana mun maren bal teh geus asar karak mararen bal gitu di dinya. Dipipir heula imah Mang Entis nu rada liuk. Geus jam 1 kali ditu teh heuh kitu diarajar udud ku eta ku tangkal eta aya nu mawa udud Sriwedari bareto mah. Safari. Aya deui udud HM anu hideung aya. Nu baroga duit mah sok marawa udud. Ngan udud sabatang teh aya ku 4an, ku 3an, sakali ewang gitu. Tengmen cenah baheula mah mitra. Tengmen euy. Kitu tah basana teh. Seutik sakenyot ewang gitu diarajar. Otak simkuring mah lebar lamun arek eureun ayeuna umur rek 50 tahun. Rek eureun udud lebar da diajarna ge ti kelas 4 SD diajar ngaroko teh mah nya kudu eureun ari geus pinter eureun matak lebar tuluykeun we sampai ka ayeuna udud teh ngadon 2 3 bungkus malahan mah sapoe aya 2 rupa sapoe. Cari ieu eta mah nya intermezzo. Urang teraskeun. Kocapkeun si Amo jeung si Isol datang da salaluhureun ti barudak anu araya di dinya. Mun barudak nu araya di dinya mah kelas 5, kelas 4 gitulah. SD gitu nya. Datang ke SMP mun si Amo, si Isol, sepuh aya si Dudi sepuh. Syah Oco. Mane leutik-leutik sia. Geus udud, diajar udud sia kasentet sia mah ngagedean.
bae. Nya, make jeung moal gedean mun teu dahar mah heueuh. Deui mah udud ge henteu udud ieu sia mah bali palenyun dia atuh. Kitu we ari jeung babaturan mah. Si Amo teh udud. Bari udud bubuhan geus rada garede mah rada bebas meureun ku kolotna ududna teh marawa setengahna dipikeun ka barudak leutik eta teh. Yoh. Itu we kaulinan baheula mah. Beda jeung ayeuna. Kebersamaan baheula mah asa karasa pisan antara urang jeung babaturan teh. Boh ulina, boh naonna teh. Kocapkeun gurit asar geus kalewat adan. Der we atuh marembal dibagi dua. Duaan karkub kitu nya. Nu kar anu nangkarak. Kanu nangkarak deui baladna teh. Anu nangkub deui. Wah, lapang leutik ku jelema lobaan hese pabaliut. Perkara main bal teh. Bola kubal plastik baheula mah nyeker. Kitu we baheula mah. Oi, engke teh malam Jumaah sia. Datang deui Juju. Naon gitu. Ari si Amo mah jeung si Isol geus paham, da geus biasa oso. Oh, eta siap. Eta mah si Ocoy ngahareos ka si Popeng. Peng. Naon diaromongkeun ku si Isol jeung si Amo jeung si Ujuju. Obe. Naon obe teh aing teu nyaho. Operasi bilik blegug. Kumaha operasi bilik teh? Ngintip nu keur taeun. Kumaha aing atuh ningali nu kitu? Turutan we atuh. Mane osok Peng? Heula sakali euy. Aya tetangga ngontrak. Haja urang oge da keur kadenge dag digdug nah urang teh penasaran. Ditingali teh ari pek teh kikituan we. Atuh maneh sia tiriwisan cenah cekolot mah noong mah. Henteu ieu ge nepikeun ka ayeuna can pernah tiriwisan naon ceuk si Bope. Atuh engke mah urang miluan nyobaan. Urang hayang nyaho ceuk si Ocoy. Geus beres main bal maju ka setengah genep. Bat urit main bal geus. Si Ocoy mah deukeut ka imahna ti lapang main bal teh. Geus bubar weh nu main bal teh. Barubar baralik maras ka masing-masing imahna. Marani si Ocoy biasa barudak janjian biasa ngarariung di pos hansip deket lapang poli. Anu rada barudak garede belah wetan ngariungna teh. Nu rada laleutik pantaran si Ocoy mah beh dieu deket pos. Nu gigitaran aya wae anu diajar bobogohan wae aya gitu nya. Nu geus rada gede meungesan, rada dewasa. Ngaso heula mitra sakedap. Urang teraskeun deui. Kocapkeun magrib geus kaliwat, adzan magrib. Terus adzan isya
kaliwat masjid teh aya 2 waktu harita teh Masjid Kaler jeung Masjid Kidul. Dualisme. Dualisme. 2 pamadegan keun eta mah nya da agama masing-masing gaduh kepercayaan itu. Ari sanajan eta nama tujuan mah anger Islam. Alhamdulillah gitu mitra abi mah digubrageun ka alam dunya teh dina kaayaan Islam di agama teh. Itu jadi ieu kitu nya alhamdulillah begitulah diadanan di ieuan kapungkuran di Komatan. Kocapkeun geus barubar nu ti masjid samemeh bubar nu ti masjid isya barudak teh da si aya panggih amprok deui si Ocoy si Udi si Ata sobali amprok deui coy dieu coy naon dik balimbing itu tinggal gerede sia anjing ngamek ke panang hari aya mah nya atuh amek ayeuna pan di masjid panangna ge wayah kieu mah isya keneh kumaha tuh geus atuh urang ala ngopi ngeunah lah aya kieu mah atuh mitra si Ocoy Cocoy abang nu panglengerna gitu pangliwarna trekel atuh nae bari jeung ngagajrengan pagar beusi tina pagar beusi gajreng kana tanggal balimbing atuh rada rapluk murag anu kalopetongna nu laleutik geuningan nu balimbing can meujeung geuskeun kalopetong gep atuh mimiti geus naek teh ngala yuli ewak kali si Udi heula dioper-oper gitu keur jongjon ngala balimbing yuli yo atuh di yo wah nu nemalan ari pek barudak anu tiluan ngeucing bararetek lalumpat ari pek teh dihandap nu bogana paandang ngajanteng cik atuh mang aleuh mita waktosna kabujeng CF keun enjing urang teraskeun deui dina bagian kadalapan kasalapan dina jejer carios barudak liwar karangan simkuring Manawi bahan katampi atanapi layak didangukeun hapunten selepatna pabaliut ieu mah kisah jadul gitu nya carita jadul kamitra baraya dulur-dulur salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di rojong di toelan like komenna sareng subscribe cenanya sakitu nu kahatur hapunten pisan bilih aya nu kasebat nami kasebut tempat daya mau ukur dongeng rekayasa semata lah ukur ngadongeng mudah-mudahan janten hiburan sakitu nu kahatur disimkuring assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.